pamirsa pada deui sareng urang Muhammad Kiki Abuhori dina sakilas warta. Nyuguhkeun rupaning informasi nu terkini keur balarea anu munggaran aya warta Gunung Semeru erupsi 3 kali. Kolom abu nepi ka 700 meter. Lumajang 2 April 2025, Gunung Semeru peurahna ditakel wates Kabupaten Lumajang jeung Malang, Jawa Timur ngalakukeun erupsi 3 kali dina enjing ieu. Senin 2 April 2025. Letusan ieu ngahasilkeun kolom abu nu ngahontah jangkungna nepi ka 700 meter di luhur puncak Mahameru. Kolom abu ieu katingali kandel sarta ngarah ke arah kidul kulon. Erupsi ieu kacatet dina seismograf kalayan amplitudo maksimum 22 mm sarta lumangsung salila 147 detik. Dina 24 jam katukang, Gunung Semeru kacatet geus erupsi 47 kali. Masyarakat disarankeun pikeun henteu ngalakukeun kegiatan dina radius 13 km di puncak, utamana di sabudeureun walungan besuk kobokan alatan potensi bahaya awan panas sarta lahar. Pamirsa, upina mung sakitu warta nu kapihatur ngeunaan Gunung Semeru. Wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap anu leuwih manfaat ka cida.